Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Rantes ayah dago pakarnya menunggu anda sekalian yang ada kawani lah. Aduh, Maijen, Cece Omes hadir. Neng Susan juga siapa ya? Wanoja katineng ayah diantos sebagai Asik. Dede Rosoge Maya di Rancai. Tresna mekar ieu di dago pakar. Oh bah, Tuker pahe janji bakal sauyuna tepung jajantung rejeng jajantung awur jadi hiji ngeruntuilir buah kamu asik recet nama lo jeung sayur wangi. Asik Melik asik ngahariri dangdut uyak nadan musikeun mepangan silih cepeng lempang mapai kaindahan kayak boy ya dago pakar asik geus nganter ka pangantenan langgeng nyentil na ingetan cek beja cenah cek beja dago pakar ngerekahan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngaran kuring waca ngajak arek balakan hoba sugan angin wasana pikeun sorang bejakeun kaguhan basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat humbara galeong kene lalur aya pada nyenggol-nyenggol helaya rerencangan anu kameget Cepi udah diantos sadenya Kang Abi aya belekok samidin pokokna mah grup baraya we sadayana diantos saur atuh ulah henteu ieu asik kayak boy bari manggung TV ulah henteu wios hitam putih oge urang gederkeun asik ya Mbak Ijam Sawayo recep nama lo jeung sayur angin melik asih ngahariri uyak nadahan musikeun mepangan silih cepeng lempang mapai kaindahan tarik ayah pakar geus nganter ka pangantenan nyanteng na ingetan cek beja
cina cek beja dago pakar ngarekahan. Cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngaran. Kuring wakta ngahaja hari palaka. Kamu baik Sugan hangin wasal nepi kesorangan. pangbejakeun kaguhanmu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat mun bara. Aduh, hatur nuhun baraya nu tos gabungnya. Assalamualaikum.